pasti subur so teh dahawana tiis di dieu mah katingali pisan ku wargi-wargi tuh tingali apalih kulon ge aya ieu teh daerah wisatawan nu ti suklakna nu ti siklukna nu ti desana nu ti kotana nu ti luar kotana nu ti luar pulona bahkan aya ngajugjug ka daerah dieu hayang ningali pemandangan kebun teh tah da ayeuna mah urusan-urusan teh geus loba akah teh oge ayeuna mah dikemas dibarotolan diiklankeun dina TV supaya raresepeun ngarah singkat we teu ngadadak ninyu teu ngadadak naeur nu pentingna mah meser lamun urang peryogi teh botol anu dibotolan gampang asa boga alat tukar kari meser kari minum kari nuang eta ngaranna teh urang mah asa di kota mah nu penting mah aya keur meulina we urang kampung mah tanina matak aya paribasa tangkal di kampung buah di kota tah ieu geuningan cawo ge loba di kota buah-buahan ge loba di kota tuh tingali palak stroberi diwadahan kana karung dipanenna 2 poe sakali tingali jalanna anu panjang ngabentang tingali ngan teu di aspal lamun musim hujan mah kacidaleurna mun abah mah di sapatu teleur hawana ge dingin tur tiris tuh gunung luhur katingali ngajebir anu ngajentul anu ngajentul luhur anu ngajebir luhur tah di dieu tingali kebon teh kadulur-dulur nu aya di lembur upami hayang terang kebon teh nu aya di Ciwidey tok tonton video Abah lamun hayang yakin hayang sekalian racing ngajalajah ka Ciwidey teh sok dongkap ka dieu ulah melalui video Abah lamun capek mah teu aya waktos tos we video Abah nu dipiring ku sora suling ngahaluang sora kendang tah tingali Abah mapai jalan lelempangan aya di Taman Ciwidey taman kebon teh tingali ku wargi-wargi tingah ku dulur-dulur Abah mah cuma carita anu nyata janjina anu bukti teu ngabobodo Abah mah ulah sampikeun janji teu bukti carita teu nyata tapi urang mah nyata Abah mah carita teh kaya naon tingali di gunung teh nyata bon teh dicaritakeun aya kebon teh Abah mah dicaritakeun bukti kebon teh Abah mah teu ngabobodo.